Selamat datang di podcast Kak Cedor. Kak Pangi, jelema bodoh. Anjay, selalu ekspresif sekali ya. Semangat karena geus lebaran. Kesetaraan. Anjing. Gokil. Geus lebaran. Kemarin ke Fitri mah. Iya. Asal loba dosa yang ngerasa bersih. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetamat. Aing Hampura euy. awal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ngadapunten sabudaya kelapa dan Seru orang mah. Anjing. Ya, sami. Jeung pendengar oge minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi Mang Eman kamari tah Mang Eman lebaran ka mana wae? Silaturahmi. Heeh. Silaturahmi. Orang teh lebaran lebaran teh orang hari H lebaran. Orang di ujung berung. Di ujung berung. Karena kan jeung keluarga ti pamajikan heula. Lamun tahun kamari mah urang di Cililin. Oh, jadi geus mudik heula. Seperti kala mun tahun ayeuna urang di keluarga si pamajikan. Nguliling we ti ujung berung nepikeun ka Dago. Sakulibek eta we. Ti Dago? Ti Dago ka imah deui sare. Parah maneh. Kakolotnan teu. Ente kan encan ke isukana. Oh. Karena ka Cililin. Oh iya. Kan ieu mah Mang Yadi nanyana di geus ti Dago. Ya sare heula. Bener istirahat teh. Wow. Mang Yadi ka mana pas lebaran? Urang pas lebaran cuman minta maaf ka dulur-dulur atau ka indung jeung ka bapa lah karena di imah kan. Jeung anu datang ka imah we, anu datang ka imah urang minta hampura. Karena urang ke mana-mana geus beres salat, urang langsung jadi kamar cicing. Ke mana-mana urang. Iya sih. Karena ke mana gitu. Walaupun kan gambaran baturan di Ciwidey, baturan ulin baheula keur ngolong. Ya iya, cuman kan orang teu naonnya di Ciwidey teh urang teu daek keluar gitu karena aduh anjir lebaran mah keos cek urang gitu mah. Panya aing teh, anjing, sorry aing orang Bandung lain anjing. Emang keos maksudnya jadi mata urang kadang nguliling teh ke geus 4 poe lebaran. Karek urang ka imah baturan ulin minta hampura ka indung bapana gitu. Karena buat orang posisinya geus nyalse gitu. Nya sih urang gitu. Lamun cenah ka imah baturan urang na eueuh berarti ka laut baturan aing piknik jalan-jalan. Paneran. Lain lobana mah ka ieu naon? Santolo lobana. Nya deukeut sih nya ti Ciwidey mah deukeut. Jalan tukang. Oh nya bener. Hampir urang di daerah Ciwidey kitu man. Mun lebaran pasti ka Santolo wae lobana. Nya deukeut. Heeh. Nya sih urang ge lamun baheula keur can kawin mah di lembur rata-rata pasti ngajakna ka laut, ka pantainya. Tapi ka Pangandaran wae. Tapi kan urang teh habis pikir di Ciwidey ge loba tempat wisatana. Sih. Nah, jeung kudu ka Santolo. Ya, tapi kan di Ciwidey mah tempat wisata kan hanya orang-orang yang beruang, berendah mahal asup. Kan Santolo sarua. Tapi kan Santolo mah ngan saukur tiket asup sarua, jeung ka Pangandaran tiket asup na hungkul geus lila-lila di pantai. Lah Ciwidey kisah sarua, abus ada ka Ciwalini, abus bayar tiket geus ngojay Cipanas subuhna. Nya meureun kan ari karena deukeut mah kan ini naon sih lain ge ulin meureun salembur mah. Yang mending kan jauh. Oh, kan pola pikir bisa gitu. Bener oge sih. Tapi orang salama kamari kan keluarga orangnya ada di Santolo. Orang teu ieu cicing di imah. Ngojay. Ngarojay ka laut. Urang teu nya, urang geus di imah. Emang mager man, orang kemana-mana urang. Nya sih urang geus sarua sih. Lamun misalkan kan enak orang di Bandung ya. Lamun misalkan enak orang balik ka Cililin nya, terlepas lebaran atau lain mun di imah kolot teh geus hayang teh di imah. Urang resepna di imah we cicing urang. Balik ka dieu, kamari, ka Bandung, ka base camp. Ngagoler urang di luhur. Tah ieu oleh-olehna urang. Oh bener. Ieu buatan pribadi. Lain. Indung. Lain. Di mana? Menang meuli. Ya aing oleh di Ciwidey. Indung urang geus jarang jeung kue. Biasa kan nyawa sorangan kue indung urang kan. The best kan ya. Ya sih, apa? Baheula sok open PO anjing di WhatsApp. Bener. Enak geus henteu? Geus henteu karena geus henteu indung urang geus atuh kolot eta. Nya. Kan Mang Yadi di dieu anjing lain balik ke bantuan kue. Nah, bisa. Ngadon buuk kue di warnaan ini biasana kue-kue. Kan ieu siga kue orangnya Rainbow Kick. Anjir. Terus selama di lebaran ya nya. Biasana ya kan osok mararentaan duit si bocil-bocil teh kan Mang Yadi pernah nya sarua dan orang nya non merenya kalau urang gitu
Walaupun iya sih, iya. teu boga duit oge nya maksakeun we. Misalkan tradisi urangnya sarua kitu, cuman urang mah karena meureun ngarasa urang teh di keluarga urang teh ngarasa sigana teh sukses gitu urang. Jadi teu hanya budak leutik kemarin tadi teh, kadang kan si kolot-kolot teh sok minta duit. Si kolotna. Kadang mun tiap urang balik ka Cililin teh sok, "Anjing aya orang Bandung ya." Sok gitu. Cing mana tuh ngasaannya duit Bandung. Anjing. Duit Bandung kumaha Anjing, teuing aing teu apal anjing meureun dipikiran mah duit Bandung teh lain duit 100.000 teh lain Soekarno-Hatta anjing. Dadang Rosada. Tapi padahal sarua duit Bandung. Sarua wae, cuma kan mungkin nu jadi pembedaanna nah nyebut duit Bandung karena di alatnya di Bandung. Mungkin bisa jadi. Kayak misalkan orang balik terus si mang urang kadang cing cenah duit orang Bandung. Cing salah duit Bandung teh yang ngrasane rokok Bandung. Nya, Gitu. nyangke mun dulur emang ka Bandung, ku emang gitukeun, cing hangasaan duit Cililin teh kumaha. Cobaan responnya seperti apa hangke? Kekeun ku aing lamun ulin gitu. Terus kadang kayak lamun misalkan ulin katen urang ka imah, ku aing dican. Atau budak Mang Eman cenah ngomong, "Wah, cing hangasaan duit Cililin gitu." Akalana gitu budak. Nya sih. Kayak ku aing pernah ngaburkeun. Tapi lebaran. Tapi mun tiap lebaran, baheula kan urang saacan boga budak kan. Jadi urang ieu babagi kalau alo kawan kalau alo gitu. Tah mah urang ngerasa geus boga budak teh ngerasa berkah man. Heeh. Karena di keluarga pamajikan kadang sok menang gede budak teh we. Aya nu ngeupelan teh cepet ti orang teh. Cuy, cai teh menang teh lumayan. Menang kadang aya 600, 800. Anjing budak aing bisa ngalah duit cai. Tapi kan setahun sekali ngeladuin bagian tuh nggak poe. Tapi duitana teh diputerkeun deui mun dibawa ka Cililin teh. Ngabagikeun di baucia jadi terus siga duit muter kan. Berarti mana nyokot Hak budak. hak budak. Kacau. Tapi kan diganti kan. Tapi Mang Eman sok nukerkeun duit eta mun lebaran jang babagi di kampung. Baheula mah sok. Karena kan si dulur orang kan. Boga kauhan di bank OCBC. Jadi mun misalkan perlu duit sesabaraha ge sok aya misalkan 5 juta tukerkeun we kanu 5 ribuan, 10 ribu jeung 20 ribu sok mawa. Kadang urang ge sok barudak kan sok nanya oge kan. Boga duit teu, boga sok sabaraha tuker-tukerkeun we ku urang. Mang Iri sok oge tara. Urang saumur hidup can pernah. Sabaraha? Nah. Yah jang naon. Sarua dan nilai namanya. Kalau wae. Ana mun urang mere duit 20.000 nya geus mere bikeun we. Lamun eueuh nya ke deui we. Engke pas urang aya. Urang teu ti baheula nepi ka ayeuna tidak mengutamakan hal seperti itu. Jadi urang tuh lamun deuk bebere nya geus duit nu aya dina dompet baraha misalkan. Aya alo 5an. Duit 100.000. Nah kurang teh ya di jang 5an 20.000 ewang. Gitu. Jig jarajan gitu orang mah sistemnya. Jadi henteu makanya orang tidak merasakan nuker duit teh teu ngarasaan. Urang sih sebenarnya mah nuker duit ge teu nuker-nuker di jalannya. Cuman emang karena boga akses we tadinya ditambah ayeuna mah semenjak urang kawin pamajikan urang kadang proper. Jadi mainnya emang sengaja beli amplop lebaran. Nyiapkeun 30 amplop, 20 ribuan, 25an. Yang bagi-bagi baru cerita. Karena mun misalkan diciriin nya karena emang geus tradisi meureunnya. Maksudnya tradisi teh nya karena urang ge baheula kan kreutik momenna sarua kos gitu kan. Sok dibere ku bibi-bibi urang, taina bibi-bibi urang sebagai budak. Yang meureun ayeuna ge urang emang geus kudu kitu kan. Karena rantri panjang. Tapi segala momen eta nukerkeun duit teh ayana ayeuna sih, Man. Da baheula mah urang teu ngarasakeun momen dibere duit hareuras. Orangnya tak apa sih. Maneh pernah ngasaan teu enggak zamannya maneh kreutik itu nepi ka sekolah SMA we atau SMP. Pernah can ku dulur dibere duit nu heuras emang bener nu udang nuker baheula. Teu poho sih tapi sigana pernah. Nah, urang mah teu. Cuman hanya orang-orang yang tertentu saja. Jadi lamun misalkan mang urang ya gawe di Bandung. Tah karena emang lingkupna di luar Cililin nya. Meureun boga akses boga duit buat teu. Namun orang maka tidak pernah merasakan itu. Jadi dulu orang oge nya geus merena gitu sistemna. Misalkan ieu tiluan. Misalkan bere 60.000 misalkan. Tah urang 10.000 engke 10.000 deui tinu gocap eta. Jadi eta 60 bagi 3 20.000 ewang. Nah engke sanu jajan pangheulana eta pulangana engke ka urangkeun sesana kitu. Bisa gitu. Nya baheula mah urang ngarasakanna nya
sampainya kayak gitu. Nya, nya. Nah, pas ayeuna kan emang aya nuker duit, naon. Atau orang cekurangnya selama segede campuran nuker duit. Ya udah, orang mere ka dulu gitu. Orang sih hampir tiap tahun sih, waktu pas semenjak orang di Bandungnya. Ya. Karena emang aya akses we. Jeung ditawaran kan. Yang geus bisa kalian baru kantor orang kan, man orang hayang yang geus. Sekali nyokot kan kadang 5 juta, 10 juta gitu. Yang karunya orang mah gara-gara nukerkeun duit, adi aing katipu kamari. Nah, bisa. Jadi Mang Eman. Mang Eman teh ka di urang misalkan, ka urang lah. Mang Yadi nuker duit. Sok. Habaraha 3 juta. Kurang teh geus ya duit 3 juta. Panggih jeung Mang Eman. Tep, pikeun deh Mang Eman teh ngomong, "Ya, urang bayarna transparan kayaknya geus balik ye 1 juta heula." Jadi 2 juta deui nyangkut. Nah, nyangkut teh dibayar. Nya teu dibayar. Rugi atuh. Adi aing belegu ge cai teh. Mana mah dadaekanan cai. Panya urang teh rugi teh kan si duit anu dituker-tuker teh kan di sisi jalan sok loba yeuh. Misalkan orang nukeran 100.000, 10.000-an. Tah panya urang teh ngurangan jadi 80 gitu. Henteu. Eta jadi ku baturana eta mah baturan we. Nah eta menipu we. Culas. Asli. Aslina. Eta amun urang mah nya baheula lagi sih waktu pas orang keur leutik mah orang sok menang duit oke kan di dulu urang. Nya emang biasa we duit gitu. Teu di amplopan. Tamun urang mah ayeuna teuing da emang pamajikan meureun nya. Di amplopan mah sengaja jis. Aya tulisan selamat Idul Fitri dibagikuan. Anjir. Jadi niat banget ya, niat pisan. Niat pisan. Karena kan apalna emang di Bandung teh senang gitu padahal mah ribu we sarua. Padahal mah tapi bener sih ya, urang oge kan semenjak cicing di Bandung nyangkana mode kolot urang, nya kolot urang adik-adik urang itu adik urang nu awewe lanceuk urang. Nyangkana kan urang senang. Karena hampir tiap minggu urang nongkrongna di kafe. Iya betul. Padahal kan urang di kafe ge henteu nanaon. Open mic ya. Open mic teu jajan teu naon. Tempat naon nu mewah mah urang mah tidak apa-apa. Asli. Bahkan baheula pernah nongkrong di kafe mau kopi di luar diplastikan. Itu zaman-zaman dulu bom. Tapi akhirnya masih kene sih. Ada tukang belinya si Opik ya biasa pik beli pik di luar di jero mahal kayak gitu we. Sakuan diperlukeun. Nya, da kumaha deui atuh da urang era sebenarnya urang KKP teh sok era mah namun meuli kopi kan urang KKP kan teu kos Mang Eman ataupun nu lainna nya. Meuli kopi teh kan mode Mang Eman mah geus nyaho ieu. Nah, urang teh bisa. Baru urang kan ngomong ke KKP gitu mun urang meuli kopi kopi tanya mau apa? Kopi apa? Urang ngajawabnya saukur ngajawab. Yang penting hitam, panas, manis, urang gitu. Hitam, manis. Kumaha mun dibobodo anjing areng di leop. Nya, eta mah teh nyaho yang penting mah urang kopi hideung, amis, panas gitu. Tah, urang biasana mun mayar sok nitah batur daerah. Asli urang era urang teh. Nah, bet era kan mayar. Teuing urang tuh naonnya? Urang tuh emang ti saacana nyati maksud ti leutik nepi ka gede teh emang tidak bergaul di ruang lingkup seperti ini. Bahkan orang bisa ke dahar anu tempat lu rada mewah saeutik, urang langsung minder sebenarnya. Urang mending ka warteg we, mending ka pecel lele we. Karena menurut orang si aksesnya lebih terlibat, lebih ngeunaheun. Betul. Mereka tegang pecel lele, "Bang, pecel ayam, tahu, tempe berapa?" Geus. Lamun tidu kitu kan sok aya wae ini bill-nya ya. Tah aing teh nyaho bill teh naon? Bill Gates kah? Bilkis. Budakna ieu Ting-Ting. Bilabong. Anjir baju kawan. Kan lebaran. Bener. Eta jadi kitu mah urang teh sakadang nya aya sesuatu hal emang buat orang pribadinya untuk era KKP teh. Mata orang mah lebaran kieu mending cicing deui mah. Ya kan rata-rata mah di KPG tutup lebaran mah. Nah, batak kan, maksudnya sepi lah kayaknya dah. Soalnya kan mau namanya kumpul keluarga kan.
Kecuali lamun misalkan di minimarket atau biasanya sok mulai rame tukang bakso. Tukang bakso. Jelas. Di mana-mana tuh. Kewas aja. Si kareos dipikeun ka urang ge non di lembur urang hayang beli bakso lebaran. Waiting list. Anjing, orang Cililin apal waiting list. Benernya tukang bakso apa? Asli marema. Karena sigana teh kan orang memang budaya merenya orang Indonesia mah resep baksonya. Di orang Indonesia mah kayak ngerasa cing nahan ban sabulan puasa tengah bakso sok ayeuna bakso. Tapi kan buka bisa beli bakso. Tapi kan kudu ditahan. Tapi kan mang lamun misalkan ngadahar baksonya beuteung kosong tuh bahaya mang. Kan lada biasanya kan mun bakso tuh di ladaan mah. Ya kan buka heula, buka setengah. Kabur wareg. Tapi ya aing masih kena mengganjal di pikiran aing masalah bakso, man. Naon? Menurut maneh, lalaki lamun ngabaso duaan. Normal atau henteu? Aing normal wae. Tuh, mana kan normal. Cek si Agung, lalaki mun ngadar baso duaan dahar di tempat, eta teu normal. Nah, teuing aing teu nyaho, teu normal. Bang jadi normal. Normal karena orang mah kan sering. Jadi ya udah biasa selera, aja. Malah menurut orang yang teu normal teh lamun lalaki duaan jajan you can eat. All you can eat. You can eat. All you can eat. All you can eat. Okay. Menurut orang eta teu normal. Karena biasana senyawa urang ngadahar all you can eat, biasana laki jeung awewe mesra-mesraan. Bang masakeun, bang naonkeun. Itu. Jadi begitu nih laki duaan mun ngadahar all you can eat di tempat menurut orang eta teu normal. Oh, tapi cek si Agung eta normal makan all you can eat. Normal. Cing, curiga aing. Cek si Agung. Justru nggak bakso mah kan emang bakso mah kan emang jajanan sehari-hari. Jadi siga cilok ya. Anjing yang beli cilok mah siga kitu bakso itu ang bakso. Bener. Siga kitu. Nah, aing masih karek aing boga balad hiji euy mengumpulkan pertanyaan ini. Berarti jadi buat teman-teman yang dengar apakah makan bakso cowok sama cowok berdua di tempat normal apa enggak? Entar di komen ya. Lamun teu kayak orang bawa si Agungna. Kayak orang bawa si Agungna orang peres masalah eta aing. Aing masih kene orang normal cek urang mah. Nya, masih kene tidak bisa menerima alasannya seperti apa. Kalau orang kan bilang enggak normal makan ayu can eat lalaki jeung lalaki teh karena orang punya alasan sendiri. Alasannya seperti ini. Nah, si Agung itu tidak ada alasannya. Atau mungkin si Agung emang resep bakso, ngadaguan diajak ku awewe, meureun. Si Agung resep bakso, saya mun jeung lalaki duaan cenah meulina teh dibungkus. Jadi teu dahar di tempat. Karena cek si eta teu normal. Teu normal di belah mana. Asli anjing teu ngeunah euy bakso dibungkus teh bekah. Asli. Mie di pararadag anjing. Masa-masa kieu sok dikieu. Anjing. Bekah. Balik deui ka lebaran. Selama lebaran menjadi mudik nu paling jauh ke mana? Mudik paling jauh ke mana? Kan ke Ciwidey. Kan teu Hah? Kemana? Si maneh eta kan mudik teh misalkan kieu. Menjadi teh kan orang Ciwidey ye. Nah, habisin misalnya mudik ka mana deui gitu. Kan urang mun mudik kan di Cililin ya. Cililin kan imah kolot urang. Nah, urang mudik teh paling jauh ka Purworejo. Karena si pamajikan si indungan teh aslinya orang dinya gitu. Nah, kan aing can boga pamajikan. Kan mah deung semoga budak hiji cenah. Goblok. Si anjing. Ka mana we karep ngomong teh si anjing. Asa sangeunana, mana tok sangeunana wan. Ieu jang YouTube framing kayak jadina fitnah anjing. Tong mitnah batur warna. Bu Siti budakna sabaraha hiji? Hiji. Tah eta kan. Tapi kan urang can sah, can naon? Can ijab. Oh, can. Tapi kan bisa di aku budak aing bisa kitu. Ya bener, orang mengakui ya ibu budak urang gitu, tapi kan untuk mudik kan untuk mudik ke mana-mana emang. Orang apa namanya? Orang can menemukan momen mudik lah. Mun orang mau bermudik teh, orang pertama kalina eta ka Purworejo. Purworejo. Dan orang teh ngabandingkeunnya selama orang di Cililin di Bandung ternyata di Purworejo tuh panas, Mang. Panas. Leuweung tapi panas. Ngerti tuh sih? Kahuruan bener eta mah leuweung. Itu asli karena deket pantai ternyata. Oh, nya pantas satunya mah pasti. Padahal di imah kan disebutna teh imah di rumah si Mbah lah. Si Mbah. Di Purworejo nya
kan siga kebon gitu kan. Terus si imah tetangga teh jarang rauh mang. Ya imah orang misalkan di dia imah hijina dia teh bisa di seberang, bisa di stopan Simpang 5 di Zimbabwe loba gitu. Jarang Zimbabwe. Jarang rauh tapi panas. Oh, ya wajar lah kalau amun deket pantai mah pasti panas-panas wae nya menurut orang karena nya emang luang lingkupnya deket laut kan. Maksudnya si loba cai yang menguap ya jadi ya akhirnya oke angin anu terbawa ombak desir pasir di atas tandus sambut sang peneliti hati. Mana terapal lagu eta aja. Urang mun apal terus ya cuman anjing karena ieu mengiade geus kolot eta apal. Aduh, eta lagunya di Guslow tahun 2000 nyapiknya. Anjing berarti apa lo? Siapa karek lahir? Goblok anjing. 2000. Desir pasir di atas tandus, Bing. Oh, aing apal. Desir pasir di atas tandus. Sambut sang pemikiran hati. Anjing, tapi aing pernah ngadenge sih, pernah ngadenge. Referensi euy, emang parah. Anjing, beda zaman, Bro. Urang teh tahun 2000 mah aing masih kene naon? Balita meureun. Tinggal tahun sabaraha eta pode eta sih. Yang urangnya. Referensi lagu-lagu aing mah nama Panas Dalam. Oh, nya. Terus Rebellion Rose. Anjing. SID. Jadi mana anak muda banget gitu. Nya. Tapi kan mana sebab bapak. Tapi kan selera musik mah Bro, tidak ada yang mengekang. Benar, kita balik lagi ke fitrah kumaha ya. Oke, lanjut. Lebaran dia hal paling berkesan buat Mang Eman apa? Lebaran ini. Lebaran tahun ini. Iya. Kemarin mudik kan lebaran teh naon ieu tahun ieu teh nu berkesan naon. Nya nu paling persennya pasti mah kan kumpul jeung keluarga Mang. Nya. Karena orang jarang lah paling setahun sekali. Nya. Apalagi di Cilintah cuman agak kehilangan sebetulnya Mang. Kalau dulu kan waktu pas Aki jeung Nini urang masih aya. Jadi si lebaran teh pasti di imah Aki jeung Nini. Si Mang Uwa kabeh teh ngarumpur di dinya kabeh. Nah, ayeuna kan di tahun ayeuna mah kan si Aki Nini urang kan geus eueuh kan. Jadi agak kehilangan. Sebetulnya. Jadi di rumahnya teh mun teu diteun uwa urang kadang teun urang gitu. Ya kitu we jeung ka tempona teh jadi rada siga masing-masing. Oh, jadi ayeuna mah karena Aki geus eueuh jadi kacirnya siga masing-masing gitu. Betul, nya ibarat nama guyub gitu nya. Ibarat base camp stand up Ino Bandung we. Kan mun misalkan aya base camp kan baru teh ngarumpur gitu. Tapi lamun eueuh kan kadang bingung ya ngobrol. Opik di mana? Asli. Mang Eman di mana? Sinanda di mana? Sinanda di mana? Nah, itu bisa sampaian. Asli aja. Sare di pom bensin kan karunya. Tapi mun Mang Yadi nu berkesan di lebaran ayeuna naon? Yang geus jelas orang yang paling berkesan mah masih bisa kumpul jeung indung bapak sih. Ya, karena salah satunya orang kayak orang yang paling berkesan ya itu karena enggak teuingnya tahun yang akan datang apakah aing masih bisa melihat orang tua orang masih aya di lebaran. Ya mata orang hal yang paling bersyukur adalah itu. Jadi kalau masalah ulin ataupun naon itu mah udah enggak kepikiran. Betul yang orang pikirkan adalah eta. Keluarga. Ini masih orang alhamdulillah ya Allah keluarga abi tahun ieu masih sehat, masih kumpul, masih lancar ya. Benar walaupun ya enak bapak orang masih gering-geringan wae gitu. Ya maksud malum lah usia lah. Cuman ya orang bersyukur eta. Ya mudah-mudahan sing enggal damang lah. Amin. Lu geus cager. Kemarin geus. Ini maksudnya cing damang terus. Cing damangna ningkat deui. Benar. Nu biasana misalkan lari 50 meter geus jadi 100 meter. Anjir. Moal mungkin geus kolot teman 100 meter bisa lempang tapi. Kan ayo non aki-aki kura-kura ninja kuat. Sih bener. Kan sama aki-akina botong. Botong. Didinya. Kobra kuat. Kuat. Tapi kan eta naik motor kobra mah. Minta apal kobra. Bapak nasi rakanya. Bener, kobra bapak nasi raka. Tapi nya nuhun pisan barudak anu tos ngadangukeun podcast Kajedor. Mugia tahun ieu atau kapayuna cingna lancar rezekina. Minal aidin wal faidin. Saya Yadi, saya Eman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Lamun aya.